Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Januar Rahimullah di kelas 11 MIPA 2, nomor absen 22. Di dieu abdi bade ngadugikeun biantara anu jejerna aturan dina tata tertib lalu lintas. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala kulantaran dina pandemi corona ieu urang masih keneh dipasihan salamet sareng sehat. Bapak, Ibu, akang teteh anu kusim kuring dipika cinta. Alhamdulillah dina dinten ieu abdi tiasa ngadugikeun wawasan ngeunaan tata tertib lalu lintas. Dina zaman ieu nyaeta zaman sagala urang minuhan kabutuhan. Rek eta kabutuhan pokok atawa kebutuhan sampingan. Transportasi miboga peran penting dina urusan minuhan kabutuhan teh. Transportasi oge ngagampangkeun urang dina urusan anu urang kedah mios anu jauh-jauh. Urang oge salaku masyarakat kedah terang sareng taat dina aturan lalu lintas teh. Anu kahiji, urang kedah nganggo helm ber-SNI. Ari urang nganggo motor. Anu kadua, urang teu kenging ngaluwihan batas atawa ngaluwihan kapasitas dina kendaraan teh. Anu katilu, anu penting teh nyaeta urang kedah miboga SIM atawa surat izin mengemudi. Biasana umur 17 tahun kaluhur atos miboga SIM. Urang salaku masyarakat kedah sadar bahayana lamun urang teu taat kana aturan eta teh. Seueur di luaran anu nilar akibat teu patuh kana aturan eta. Sanajan miboga SIM atanapi teu nganggo helm pas naik motor eta sarua wae urang sarua teu taat kana aturan. Salian ti eta bisa oge urang ditilang ku pihak berwajib lantaran teu ngalaksanakeun aturan tata tertib lalu lintas eta. Urang kedah mayar biaya tilang akibatna. Jadi urang teh kedah aya kasadaran dina diri sorangan sakumaha bahayana eta teh. Mun cekap sakitu wae anu kusim kuring tiasa dugikeun. Mohon maaf lamun aya kalepatan dina sagala aspek anu tos abdi dugikeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.